jadi Kangjeng Nabi mah dibere kekuatan kos nu dibere dah kos nu dah kitu keneh nginum Masya Allah kaulana sapoe 2 poe 3 poe kuat lantaran dibere kekuatan kos kekuatan anu dahar pan ai ente mah dahar ge teu kuat komo si eta mah atuh lamun saur teu nambah atuh moal kuat puasa sakumaha tali puasa biasana dahar dengan sakadar sapiring tapi kulantaran sahur 3 piring cenah besi teu kuat kabeneran harita mah puasa teh sahur nangan sapiring beurangna Masya Allah rep hudang zohor beres teh sunah acan rep deui hudang asar ge geus dek di ka magrib majikan ge barang kadinya teh atuh kos ge 2 puasa sataun ge kuat cak pamajikan ulah bomong daripada bentak aju nonton TV mendingan HS bae hebat teh ngadalil lah macam pamajikan majikan nyaho bener